Assalamualaikum pemirsa YouTube. Satasan lajeng nonton videona, tong hilap diklik heula tombol subscribe na, aktifkan lonceng notifikasina. Oke, tong hilap di like sareng di komen, teras di share. Wilujeng nonton, atur nuhun. Malam minggu nempo berita teh asa lalieur aing lah. Berita teh covid jeung covid we. Covid gudai gitu yang, covid gudai yang. Daripada mikir hutang mending ngopi malam minggu madak. Berita teh asa teu pararugu lah. Lalieur zaman ayeuna mah wabah, penyakit, kurap kadas aya dina handphone kabeh. Kamarana barudak deh nya semalam minggu teh sarepi. Cinta barudak kamarana sih anak buah. Ya. Duh, tapi itu bener alamat tambah di dia tak pada saya teh. Jelamana hese. Tapi hanya dari dina GPS biasana koneng, berem, ima koneng, alabatan sok ngambang, menang gitu. Pokoknya mah kudu menang lagi, itu man jelema teh ya. Dah, kan main catatan ulah tapi kalengit keur bukti bener, tapi aneh. Di GPS ima yang ngaran pada saya kan gua anjing. Ini GPS buatan kosar sih kan. Itu ah. Salah, lah. Ini putih-putih nomor teh. Nah, sih. Dia pernah jadi mana? Surah saya juga sel. Cuma nama halus gitu. Metal. Kaca saya. Enggak, jika nama buatan Jerman gitu, ketok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, bener budak. Assalamualaikum. Halo. Sepada. Assalamualaikum, Dasek. Ayah saya mah. Di mana kan? Tadi saya nengan Cari. Ulah emosi cari. Aya naon. Itu detik bangku teh sekejieun bahwa doh. Maklum atuh bos khusus itu. PNS baku teu kabeuli. Cari Kang. Awas ngaguling. Kita kudu ngapagaan, bisa. Kenaonnya? Saya teh aya beja. Bapak aya di Cikampek. Diuber ku saya ke Garung. Eueuh. Teh. Aya beja deui aya di Garung. Diuber ku saya ke Subang. Eueuh. Tungtung nanti aya di Kosar. Pan teu bener. Itu bos renten apa aing lieur. Jangan ke Cirebon. Kira Kang, galak-galak teh ya datang menimbung diuk acan. Tunggu serius tadi deh. Tadi kan ke LC Keng we diuk na kursi sempit. Mahir Orang bukan yang Kalau bahasa ini mah kela. Ieu sebenarnya ya naon galak-galak teh ieu. lain ku masalah galak. Didinya boga teh sambutan ke di rumah sebuah hutang teu. Udah poho deui kan duit saya mah loba di mana-mana. Itu sok poho geus jadi Poho. Kumaha. Baheula didinya hutang ke zaman jahiliyah. Set. Kuliah indah teuing. Emang sabaraha hutangna Kang di galak-galak teuing? Tapi dah hutang nama 150.000. 150.000. Ya, tapi nginjemna keur iraha didinya. Atuh emang bungana sabaraha eta Teu make bunga henteu, tidak menjahiliyah itu. Oh, atuh cetek sakitu mah dikira teh 150 juta. Ya, ulah ngababarikeun teuing da meunang ngamodal. Atuh ngababar geus jadi beunghar masuk poho. Apa meureun? Poho ari keur baheula mah. Geus kade ayeuna saya dibayar. Tinggal kade. Kitu, utang wajib bayar. Tingali. Mah, Tah ayeuna saya dilunasan nya, tong lagi deui ya. Nyamuah. Tong lagi deui nya. Moal, Orang kaya. urang mah jelemana Tah, saya dibayar ya. Dibayar. Ieu sabaraha ya? 100. Ya, 200.000. 200.000. Iya sabaraha? 100 deui bener. 100 ya. 100. Nah, 400.000 tah leuwih tah duit saya tah. Pulangan 150.000. 100. Hutang saya kan 150.000. Heula itu heula. Oh. Da kudu tepat duit mah. Pemajikan itu bahaya salah ngitung. Ada di pamajikan atuh. Lain ele urang mah herakeun. Sieun. Geus tong loba sieun.
Uang masa Berarti kurang pulangan berarti. pulangan 150.000. Tapi Katakan duit. pejabat iya kum diturutan ke masyarakat mah jujur. Sok buruan. Jadi lagi. Jadi orang ngulangan 150.000. 150.000. 150.000. Itu. Nah, itu. Awas ya. 150.000 coba. Oh, benar-benar. Benar. Awas lunas ya. Enggak. Tong lagi deui nya. Moal. Sok. Nuhun, tak kitu, Pak. Banget ini tuh. Nuhun nya. Sok lila-lila olo kejo deui nya. Ah, suguhan ge henteu. Terus balik kieu. Belegu grandan teh katipu ku aing. Box ya. Bukan leuwih aing kan. Kek. Rasa teh. Itu mah duit. Tadi 50. Ieu teh anu maya hutang eueuh di dieu. Duit kami eueuh. Ya, rek nipu rasa ya. Wah, teu bener ya. Kudu balik deui ieu mah. Oh, ya. Pokoknya ieu ngagawean kami jelema leutik lamun kita. Ngecek ke saya. Sabar, aya naon deui wae. Sabar Balik deui wae. Manapun tadi. Apaan eta bangku? Ngomong geserkeun atuh. Kudu sabar atuh. Dasar rentenir. Kumaha ieu maksudna kumaha? Adi pertemuan kumaha? Balik deui bae. Nipu dirinya ka urang. Henteu ieu kumaha maksudna kumaha sing jelas. Namanya urang anu nadi, urang anu beak duit. Terus nipu ka rakyat leutik. Kayak Di agama na ge. ulah-ulah ke emosi. Sabar. Sok urang ulangi deui mending ge ulangi. Utang mah sabaraha? 150.000. 150.000. Terus Yang minta dibayar. enak ieu. Usaha dibayar. 150 mana? Usaha dibayar ya. Tingalikeun heula ya. Duitnya dibayarkeun ya. Tingali. Ya, Ieu sabar ieu. 100. Ieu 100. 200. Ieu 100 angger. ieu 100. jumlahna 400. tah 400.000 sok ini dibayar. Dibayar 400.000. Berarti ya. orang malik hutang. Mari utang. Iyalah, Ulangan malik. 150.000. Tapi dah Tadi 50 beren tadinya. Tadi 50 beren. nya tadi 50 geus. Jadi dibayarkan di kali dinya. Heeh, pulangan. Bener? Parakap pikir bener aing Pisan rentenir teh. Hampura tukang dasenya. Heeh. Hampura aduh. Sok tong lagi deui. Bener hampuranya. Sok limangat kan itu. Olok. Iya Jangan dibawa kursi. Awas. Mau lagi deh ya. Tong lagi. Ya, angkat itu. Ayo neng. Wah, itu anu lieur urang emang dakse. Wah, bener ieu mah bisa diampura ya. Mau ditagih deui aya nu bawa. Ieu ieu mah ya. Kuman ieu mah. Coret-coret geus tong wae. Oh ampun lah. Ya, aya naon deui bae teh. Itu bener kajian kumaha lagi itu. Teu bener kumaha. Jadi dia nu boga hutang duit urang anu beak. Berpikir pakai otak, pakai otak itu aja enggak. Ieu lagi, mun teu boga hitungan. Sok atuh sok hitung deui atuh. Hitung deui. Masya Allah. Kudu bukti autentik. Ayo nyaw teh autentik. Henteu. Sarua itu mah. Tinggali sing bener. Urang boga hutang di dinya boga hutang 50. Heeh. Dibayar. Bayar. Oh, kumaha? Sok ayeuna dibayar ya. Ih, sabar ieu. Balik deh duitnya heula. Hitung ya. Iya sabar ieu. 100. Bener. Iya. 100 kan eta ge. Bisa berapa? Jadi opat teh 400. 400. Nah, caranya sok ini 400.000 dibayar. Oh, receh. Ulangan. Receh. Sok. Emang aya 400 lembar gitu? Tapi kemek lah. Berarti urang ulangan 50. Ulangan 50. Ini 50. Nah, Kali kedua. Oh. Supaya resmi. Nah, Tah, dibikin gitu. lunas ya. Nah,
Nah gitu. Hese pisan. Yang kumanya Gusti Agung ngebodosahan lah jawab pakai kita duh. Jelema teh mun tengah-tengah hati. Duh. Pusing awewe mah. Didinya anu nagih urang nu boga duit ka di dompet teh ya. Ya ka di dompet ka di dieu. Tah, didinya anu nagih ka hatu teh bawa hatu. Ini kita urang harus cicing di dieu. Pusing tadi itu lunas. Aing mah lagi, Bos. Harus mah Aduh, aing jadi milih pusing pikiran rentenir. Ini kumaha? Terus lah, bodo amat lah. Pikiran jelema kitu. Geus lah. Bodoh, dompetnya ku aing cek ke